Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yusuf ayat ke 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaa jeung dararatang jalma-jalma saha nu daratang ihwatu Yusufa dulur-dulurna Nabi Yusuf ti Palestina datang ke Mesir sabab waktu harita keur halodo panjang Palestina oge kekurangan bahan makanan sehingga Nabi Yakub merintahkeun ka Mesir aya kerajaan Heksos di ditu seueur keneh tuangeun gandum jeung sajabana mawa barter di Palestina jung ka ditu gancangna carios geus tepi ka Mesir pada kholu mangka arasup eta dulur-dulurna Nabi Yusuf alaihi kana ka kerajaan Nabi Yusuf. Barang Nabi Yusuf ningali jalmi anu ngabring 10 urang fa'arafahum Nabi Yusuf teh apaleun yen eta teh dulur-dulur urang nu sabapa ngan teu katingalieun Bunyamin eueuh cenah da kuduna mah 11 dulur urang teh naangan kur aya 10. Wahum sedangkan hari itu jalma-jalma anu 10 dulur-dulurna Nabi Yusuf Yahuda, Reha, sareng saha namina teh seueur Natali pokona 10 urang lahu manehna mah teu apa lahu ka Nabi Yusuf mungkirun ka Nabi Yusuf teu apaleun yen eta teh Nabi Yusuf. Da sakanyahona mah Nabi Yusuf mah geus dijeburkeun ka sumur geus paeh meureunan di jero sumur. Padahal Nabi Yusuf mah apaleun kanu ngabring 10 urang teh eta teh dulurna. Gancangna carios dina ayat nu salajengna. Walamma mangka samangsa-mangsa jahazuhum jahaz hartosna perlengkapanana disiapkeun bijahazihim jang kana kebutuhan orang-orang Palestina waktu harita nu 10 urang disiapkeun dina karung. Qala Nabi Yusuf nyarios ka jalma-jalma nu 10 kadulurna bari manehna mah teu apal ya eta teh Nabi Yusuf. Nah anjeun teh cenah ieu teh angkur sakieu dulur anjeun teh aya cenah juragan hiji deui ngan teu ngiring namina Bunyamin alit keneh. Nabi Yusuf nyaros tuni sok datangkeun ka dieu nu saurang deui eta saha ngaranna Bunyamin tah eta bawa ka dieu bi akhi eta dulur anjeun jeung dulur anjeun lakum pikeun anjeun min abikum anu sabapa jeung anjeun hiji deui teu milu. Ala tarawna supaya anjeun ngebrehkeun ani ka kami saur Nabi Yusuf. Aufil kaila atawa dibere sukatan sukatan teh timbangan anu leuwih loba engke maneh lamun dibawa dulur maneh kabehanana mah lengkap 11 urang dibere leuwih loba sukatanana atawa timbanganana nu dipasihkeun ku kerajaan kami. Wa ana sedangkeun ari kami khairu munjilin saalus-alus anu bakal mere nu nurunkeun barang sukatan ka anjeun. Gitu. Saterasna Nabi Yusuf ngadawuhna deui fa illam ta'tuni jeung lamun teu ngadatangkeun ka kami ka kuring cek Nabi Yusuf bihi ka dulur anjeun tegasna Bunyamin fala kaila mangka anjeun bakal mau menang sukatan atau mau menang jatah lakum pikeun anjeun indi ti kerajaan kuring ti kerajaan kami saur Yusuf. Wala taqrabuni jeung moal ulah ngadeuketan kerajaan kami ulah datang deui ka dieu lamun teu dibawa dulur maneh nu hiji deui nu pangleutikna tegasna Bunyamin. Qalu ngajarawab dulur-dulurna Nabi Yusuf anu 10 sanurawidu tang tunaku kami sadaya baka ngolo baka ngabujuk anhu tentang Bunyamin tentang dulur kuring nu pangleutikna abahu ka bapana Bunyamin.
Wa inna jeung sanyana ari kami sadayana lafailun bakal ngalaksanakeun parentah juragan kitu nyebatna. Wa qala jeung nyarita Nabi Yusuf lipit yanihi ka bujangna Nabi Yusuf atau pembantu Nabi Yusuf aj'alu jadikeun bid'atahum tina barang banteran eta hum anu dibawa ku urang Palestina dulu Nabi Yusuf firi halihim asupkeun deui kana karung cenah dibawa deui cenah ulah dicokot barteranana la'allahum supaya maranehanana ya'rifunaha apaleun ha kana yen idang qalabu lamun balik teh ka bawah deui barteranana bager ila alihim dibawa deui ka keluargana eta barteranana ulah dicokot la'allahum supaya maranehanana yarji'una kembali deui ka dieu. Jadi upami kanyahoan yen bager macana negara Heksos bawa deui eta barteranana ka itu yen barterana dibawa sukatan menang gandum menang berarti bager engke berarti pasti bakal balik deui ka Mesir bari mawa dulur anu pangleutikna tegasna Bunyamin. Tah duka dieu heula cag urang simpen riwayatna Nabi Yusuf insyaallah enjing patepang deui dina ayat anu salajengna mugi sadayana panjang yuswa bersehat kalayan taat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.